warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsahu alamatan rahmatihi lil alamin wal alamin. Sayyidina Muhammadan khairu walidin wa khairu mauludin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul wadud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa nusrihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wa muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Wa qala innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata. Wa lam yasha ilallah fa'asha ayyakunu minal muhtadin. Wa qala wa anfiqu mimma razaqnakum ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula laula akhrajani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin ashabatillah, para masyayikh, para asatidah, para muallim, mudarris, murabbi, para kiai, shahibul wilayah, bapak-bapak desa. Alhamdulillah diserengan kalayan rekan-rekan anggota kepolisian di Kapolres Garut, sekaligus alhamdulillah parantos sadayana keng sambutan di kersana salah sawios di Kapolsek Garut. Bapak-bapak Polsek kata abdi waktu nganur me parantos aku minggu sadayana kalayan ecesnya mereka hartos. Mudah-mudahan miwak para dakirin dakirat sadayana wa bilaula sohibul bed sohibul maqam kersana al-mukarram al-muhtaram Bapak Haji Nandedi miwa reng-rengan mantenang kalian keluarga mantenang atau wa bilaula ka hamba Allah anu parantos ngabutoskeun infak sodako kalayan anu teu dinten agungna anu sakumaha me diaturkeun dina sarasa sungkona kersana Bapak Haji Mulyana anu parantos lebar luas manana di rupi-rupi kamuliaan anu diaturkeun ku Allah kamantenan sehingga mantenan dengan karidoan keikhlasan ngahaturkeun ngahibahkeun ieu lokasi miwah bumina miwah masjidna
Hakrasana al-mukarram wal muhtaram sohibul maqam Bapak Haji Mulyadi. Mudah-mudahan kemuliaan saliran nuku Allah diaturkeun kesandang kalayan si janten bakal anu abadi di hadapan Allah sehingga ukhlifah dilipat gandakeun digentos ku hadirat Allah kalayan panggentos nage anu abadi dina rahmatna dina ridona dina ampunanna dina fadlna. Maka ieu untuk ibadah saya hakikat nama makhluk pada Allah saya tengah ikhtiar daya upaya saya ngabutoskeun hamba di hadapan Allah. Maka kongri itu beribados bimbingan karena kemuliaan salira nu dihatur deui ka kersana karon muhtaram kalayan insyaallah kedalisan di sadaya hadir di dieu anu ngiring kana anugerah Allah diaturkeun ka salira anu sangat agung mulia kabina-bina Bapak Haji Mulyanana. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun berkah yuswana, berkah rezekina, berkah ibadahna, berkah selamat dunia sarta akhiratna. Diwas sadayana yang sering si barokah sadayana, barokah yuswana, barokah rezeki, barokah putra-putri soleh soleha, berakhlakul karimah kalayan barokah selamat sadayana dunia sarta akhiratna. Ngiring bingan kedalisan di al-mukarram ka Bapak Haji Mulyana miwah keluarga. Bapak Haji Mulyana ya ibadallah abdi ngiring bingan kasabda ngiringan ku sadayananya mangga ikrar ku sadayana qabil tu mangga waradi tu ala dzalik qabiltu waraditu ala dzalik nampi ahli kalayan kabingahan kalayan kariduan kaikhlasan kasukacitaan abdi sadaya kalayan mudah-mudahan ukhlifah digantosan berlipat ganda jazakallahu ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah jazakallahu khairun kasir fid dunya wal akhirah jazakallahu khairun kasir fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tatkala hamba Allah kain kabina urang mayunan sujud ka Allah, mayunan urang ngaoskeun rasa syukur kabingah di hadapan Allah, minimal urang ngaoskeun alhamdulillah. Eta jalma an kalebetkeun kana rekangan jalma banget syukur. Kalebet nyaeta hamba Allah an syukur ka Allah. Sateacan batur ngaoskeun syukur anjeunna tos berarti lamun suruh bahasa neme dina bahasa sambutan di anggota kepolisian di Kapolsek Kajah nafsunya sudah rodia maka ridho karena naon katangtosan Allah kantenan ieu berupa anugerah maka insya Allah mardiyatan rodiyatan mardiyah tatkala muncul karidoan di hati hamba mardiyatan dipikari ridho eta jalma ku Allah ibadahna hiji urang dirimbingan sabab ieu yakin ditakmirkeun ku al-mukarram kalayan ditakmirkeun ku inti kalimah tauhid inti kalimah syahadat inti kalimah thayyibah inti kalimah miftahul jannah inti kalimah ma'rifat inti kalimah musyahadat yaitu kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Rame-rame sadayan pamageun istri saha nu neme ngaoskeun eta
pidaun Allah lain karangan urang tapi dahiri pamget-pamget nu areling ka Allah sahade dakirot istri-istri nu areling ka Allah nyujud syukuran alhamdulillah itu otomatis akan kekal abadi. Maka insya Allah nu kempel di diri sadayana itu adalah paketan ridho Allah. Amin. Paketan rahmat Allah, paketan fadl Allah. Hada min fadli rabbi. Tah ieu teh manulu anugerah pidau Allah, anugerah anu dongkap ti Gusti Allah. Al-Mukarram anu ngatur waktu sang acara Sohibul Awqat kersana Mukarram di Bali Bandung beres teh Pak ajengan nabi anu ngadugikeun sami ekspresi rasa sukacita jeung sadayana sami-sami mudah-mudahan sami-sami tampi-tampi anugerah Allah Subhanahu wa taala disakseni ku pemangku manaki di Solokan Jeruk Majalaya sami-sami mudah-mudahan nu nyaksen nu disakseni sadayana bingkeyan fadl Allah. Amin. Fadl Allah anugerah Gusti Allah. Karena fadlna kapan Nabi Sulaiman oke tatkala singgasana Ratu Bilqis tos aya payuneun anjeunna ka mana spontanitas anjeunna sabab ruh anjeunna tos pinuh ku Nur Muhammad walaupun Nabiullah Sulaiman tatkala detak jantung madep ka Allah itu adalah Nur Muhammad Nur ka Muhammad dan mantu maka spontanitas anjeunna henteu ngaler ngidul henteu ngencak katuhu spontanitas anjeunna hate kumrem ka Allah sangkan ulah kaburu kunu lain-lain hatena maka cepat anjeunna menghaturkan hada min fadli rabbi liyabluwan ieu teh mangrupi karunia Allah ya secara teknis urang sebagai hamba liyabluwan buat muji Allah ka kaula narek kaasup jelema kufur nah rek ka jelema anu syukur maka insyaallah Bapak mutabaah ka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutabaah karena kejadian yang sangat istimewa yang dikasihkan kepada Nabi Sulaiman alaihi hada min fadli rabbi ieu teh mangrupi anugerah fadl Gusti Allah pangeran urang sadayana da moal aya mana hoyong maparin ari teu keng fadl Allah da moal dipasihkeun ka Pak Dedi lamun teu aya karunia Allah ka Pak Dedi jadi duanana nu mere nu dibere sami sadayana ge mangrupi kadeudeuh ka nya Gusti Allah eta kahijina itulah puncakna akhlak tatkala benar dia memberinya insyaallah itu puncak akhlak sabab gogoda lelewakan aya sehingga alhamdulillah dina saat anu mulia ieu dua unsur di negara yang sangat diperlukan oleh warganya yaitu apa ulama umaro ulama maramasai aya di dia alhamdulillah umaro tim ngawitan Bapak Kepala Desa sohibul wilayahna duki ka Bapak Kapolsek bahkan anggota kepolisian Kabupaten Garut ikut menyaksikan alhamdulillah tah eta sadayana hiji karunia mudah-mudahan kadituna teras dilangkung-langkung ditingkatkeun darajatna amin malangkungan kemuliaan sedekah salah satu hamba sareng salah seorang pejuang dina jalan menuju merjuangkeun lillahi kalimatillah bihaqqi la ilaha illallah pemual nusadaqah mari kan hitung-hitunganana saking percayana karena karunia Allah insyaallah memeh hanya kal jaga maning ayeuna inilah investasi abadi yang akan memberikan Allah kepada mereka yaitu kekekalan keabadian nikmat Allah begitu jalmi ngalangkungan nu tadina asa lebar ieu teu paling ku ngalamun ku hayalan biasana angan-angan kakara diucapkeun misalna dalam kuring menang 100 miliar mah insyaallah dibere 1 miliar ibu tapi karek ngalamun kan gitu tapi ini fakta dengan nyata faktanya dengan nyata tak alhamdulillah luar biasa maka ieu mah insyaallah
luar biasa dicontohin orang sadayana karena jalmi anu kieu mah nu nyonto ka Rasulullah kapah sebenar-benarnya dan sebenar-benarnya nyonto rela. Karena apa? Ya karena ada iman di dalamnya, karena ada kekuatan ihsan di dalamnya. Jadi teragu-ragu, maka dia mendahulukan. Maka sakumaha pidawu Allah dahsatna jalmi anu leres-leres mapawinkeun dengan karena Allah. Dahsatna pidawu Allah nyaeta naon? Pidawu Allah wa anfiqu mimma razaqnakum. Sok sedekahkeun naon wae anu ku sebagian naon ku kaula dibikeun sok kantenan ieu mah disedekahkeun bari ngarau mangku memfasilitasi jalmi-jalmi nu bade kumarep ka Allah, nu bade ka hiji salat kan nu didirikeun di ieu masjid, kaduana keur nakmirkeunana tos ngagauk khotaman tadi sadayana nu mayun ka Allah sadayana teu aya tina kata-kata doa khotaman memana nu lepatna ti mimiti sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mohon khotaman sadayana di antara teras doana Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Udah sadayana kacakup dunia akhirat. Amin. Allahumma ya qadiyal hajat, haidat Allah anu sok nyumpuran kabutuh. Muji ka Allah, doana ge henteu langsung inna nas'aluka a b b b b henteu langsung ieu mah muji. Tapi dina pujian anu eta Allah Maha Uninga bersitan jiwa manusia nu lemesanana batinana jerona daya kahayang manusia mata muji ngan memang muji ka dat anu memang layak dipuji yaitu siapa? Allah. Mata ka doana ge Allah heula dina mana disusul ku qalbun anu ma'rifat. Allahumma ya qadiyal hajat, susul deui Allahumma ya ghafiyal muhimmat, hendak Allah anu Maha Uninga kana anu sok nyukupan kana sadayana kaperyogian hamba. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, hendak Allah anu naon anu ngahalangan anu nebihkeun balai ti diri urang kahartos saraos eta neme ku bapa dipuji. Jadi bapa geus kalebet kategori anu syukur ka Allah da buktosna bapa ieu neme tos dikabul ya dafi'al baliyat. Berapa yang akan datang kepada Bapak pada saat sebelum sekarang musibah petaka, tapi kan Bapak diselamatkan ku Allah. Buktosna ayeuna aya di dieu. Buktosna ibu-ibu aya di masjid. Luar biasa dafi al baliyat. Parantos Allah parantos nyalamatkeun urang nebihkeun balai. Ayeuna syukuran, insyaallah semakin disyukuri semakin akan terus Allah menjaga dengan kasih sayangnya. Amin. Dijauhkan tina bara bahaya petaka musibah atuhan berupa dohir lagi mudah-mudahan dijauhkeun anu nyangkut jeung hutang piutangna digentos ku kagampilan. Amin. Eta teh janten luas maknana mah. Da aya makna batin bahkan aya makna lebih batin lagi aya makna deui. Bahkan ieu doa lamun tuluy ku Allah dihaturkeun ka Bapa tuluy diabadikeun Bapa insyaallah moal mampir ka neraka heula. Amin. Dafi'al baliyat Allah kan nu dafi'al baliyat teh dunia jeung akhirat mah ge Allah kadinya urang mun jadi kacakup sehingga Bapa blus ka surga Allah bari Bapa rumaca kan loba dosa ieu kumaha jadi bisa-bisa abus ka surga. Kapan Allah nyalametkeun bapana? Kapan Allah nu parantos ngahalangan supaya bapak teu ka narakana? Allahumma ya dafi'al baliyat. Eta teh lamun dikir hirup hatena makrifat akan menjamu semua makna kebaikan dihasilkan kepada hamba. Allahumma ya rafi'ad darajat, hendak Allah anu ngangkat darajat bapak, darajat ibu.
Maka sadayana insyaallah wih ti dia mudah-mudahan ditingkatkeun derajat bapak ibu sadayana. Dayana kita ditingkatkeun cina dimensi iman mah justru bapak di dia pilihan Allah yang ditingkatkan derajatna. Amin. Ayeuna Pak Ecep, Pak Hafid di Bandung jauh-jauh ka dieu dongkap itu kualitas derajat ti Allah lamun ku iman ditapakuradana insyaallah ditingkatkeun sehingga ludeung nyandang kahayang tulu kahayangna naon hoyong kapangangkeun Allah ridona Allah rahmatna Allah. Maka bapak-bapak ibu-ibu wantu nangkat ka dieu anu mapah anu naik motor kan rupi-rupi sawios sadayana ge tetep ada derajat ti Allah nu diaturkeun bahwa bapak dongkapna ka dieu naon teu aya di tujuan iwal ti tujuan naon ilahi anta maksudi wa ridha maghlubi aqli mahabbataka wa ma'rifataka. Maka insya Allah bapak sadayana eta mangrupi suatu kamuliaan ku Allah diaturkeun ka bapak wabil aula ka bapak Haji Mulyana miwah keluarga mantena miwah ibu bojona sareng pala putra putrina kacangkat kaangkat darajat nu ngadoana calik di dieu sadayana kapan tersentuh kanikmatanana madepkeun diri ka Allah insyaallah. Itulah nikmat anu pangagung-agungna nyata nikmat anu cicing kedudukan dina keimanan keislaman sareng kaihsanan insyaallah. Teu acan ieu hatta tasadalakum yaumal qiyamah sehingga nyaksi nu didiukan ieu sadayana sehingga nyaksi benda mati ataupun benda hidup yang diberikan oleh Bapak Haji Mulyana dan ibu bapak semua yang hadir di sini mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri salah sawios lebarna manah seorang hamba mengasihkan kepada perjuangan seorang hamba, maka insyaallah di dunia nangis dicirian di akhirat nakomo amin. Da kumaha di dunia kan adunya miratul akhirah dunia teh kalangkangna akhirat ciri menang derajat di akhirat nya di dunia na teh cirian ieu ku masjid ayeuna namanya masjid teh bade dinamian ku anjeunna naon insyaallah ieu masjid ku Al Mukarram kalayan nyuhunkeun kamari kaleresan kapibaros nuju uih ti mana uih ti Bandung uih ti Malaysia kaleresan anjeunna paguneman sareng anjeunna kumaha pami ieu dinamian ku sabilul muhtadin nya kanti kalintang bingahna pribados mudah-mudahan ieu sadayana kalebet nu muhtadin amin. Naon muhtadin teh anu meunang pituduh sabila naon atawa sabilu sabil jalan jadi jalan nah jalmi-jalmi nu keng pituduh mah ngalebetan we makin dieu insyaallah amin. Jadi jalanna jalma-jalma nu keng pituduh maka kumari itu tadi oge dina salasius mungadimah pidawa Allah jadi nyambung dia sang pidawa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan Allah nu ngalamkeunana Allah fa asa ayyakunu minal muhtadin cik bahasa lugotna secara standar umum di urang mudah-mudahan kalebet sadayana ieu teh tireng-rengan jalmi nu kenging dituduh tapi pidawa Allah kan nyusul deui logika Islamna di bapa dina katauhidanana manya Allah ngahartosan ka Allah ku mudah-mudahan lamun Allah tos berkalam ayakuna paasa yakin temen bukti aranjeun kabeh bener-bener nu meunang pituduh amin. Nah eta pidawa Allah ari pidawa Allah manya mudah-mudahan la'allakum tuflihun mudah-mudahan kalebet jalmi anu meunang bahagia atawa naon kenging kasalamatan kabagjaan la'alla di dinya selain mudah-mudahan deui pidawa Allah mah geus yakin eta kejadian atau eta kalakuan atau eta kaayaan menang bener-bener kenging pitulung Gusti bener-bener dia jalmi maraya di dia Bapak Haji Mulyana Bapak Ustaz Dedi miwah kurang sadayana mudah-mudahan bahasa abi mah mudah-mudahan hakikat nama dina don urang jadi naon dina don urang mah yakin ieu teh karunia Allah yakin Bapak Ibu menang petunjuk naon
jadi yakin Bapak Ibu tos lebet reng-rengan jalmi nu kenging pituduh Gusti Allah pasa ulaika ayyamu minal tadi lain minal positif tapi minalmu tadi mudah-mudahan dia masih bener-bener ka urang ngalebet reng-rengan jalmi anu kenging pituduh tos eta bagian ikhtiar urang ikhtiar urang da hiji jalmi anu kenging pituduh teh otomatis hiji nu namirkeun masjid nah kumaha namirkeun masjid nya salat berjamaah termasuk nu ngabersihanan ge minal muhtadi sasapu di masjid nu ngabersihan masjid ngabersihan halaman masjid itu termasuk atuh termasuk nah di masjid kenging urang anu ngagerakeun secara budaya dalam Islam ngagerakeun sesuatu anu manfaat kangge umum tapi Islam tetap ngaridoannya kan bilih pada diambil musyawarah engging ibu bapak sadayana urang ngontrol urang ngalereskeun bang paling lo turun urang kangge supados cai tetap ngocorna sae menang mama termasuk kita namirkeun masjid walaupun sebagian tina eta kamaslahatanna bisa wae kangge personal jalmi anu namirkeun mangga teu sawios-wios kayak karukunan negara RT karena kerukunan kedusunan kangge kerukunan kepemerintahan mangga bae da eta sadayana narik manfaat maslahat kangge umat insyaallah termasuk reng-rengan anu namirkeun masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir eta wungkul jalmi nu ngamamurkeun masjid mah eta jalma nu iman ka Allah sareng anu iman percaya yen ayana poe kiamat percaya poe kiamat sehingga ludeung ngabersihan masjid sehingga ludeung nyarenkeun ngelakohkeun ieu perkara kanu memang hakna anu katempo ku urang pantas lamun dihibahkeun ka sipulan pantas dihaturkeun insyaallah sabab narik manfaatna eta jalma percaya yen hari pembalasan tidak akan disia-siakan oleh Allah berarti wal yaumil akhir percaya dina poe akhir poe hisaban nyaeta kebenaran dan keberkahan keselamatanana Allah bakal ngaturkeun yakin eta mah bakal dipaparinkeun insyaallah sehingga lamun teu tulus urang teu sedekah atawa teu ngaramekeun masjid urang kalebet jalmi anu rugi itu walaran secara syariat insyaallah untuk sekarang mudah-mudahan masjid ieu teras rame amin teras rame kudu netepana rame kudu otamanana rame kudu manakibanana bahkan kadituna jadi ekspansi mudah-mudahan semakin melebar meluas keun eta mah rek di dieu teras pilih di dieu pok kete aya deui masihan deui jam pasantrenna mudah-mudahan amin aya masihan deui jam tentang kemaslahatan umat we secara agama secara negara insyaallah dua nana narik manfaat eta insyaallah da tos aya sok aya tos aya nyontohan mah sok aya nurutan insyaallah sok aya nurutan dan nyentuhanana ieu banget ikhlasna nyentuhanana banget ridona begitu tepat tina aura salira wajahna nepi kana istilahna qalbuna insyaallah beda jalmi anu benar-benar insyaallah lain reka-reka tapi karena Allah dasarkan karena iman ka Allah nu kaduana karena percaya poe akhir percaya poe kiamat rek mana deui bekelan langkung hebat nya nu kieu ieu sadayana bekelan langkung sae ciri jalma anu bener cicingna bener dikirna bener ngharepna at-tawajjuh ilallahi fil qalbi madep ka Allahna bener-bener lain ku reka-reka tapi bener ku tasdikul qasdi sihatul aqdi bener tujuanna jeung sehat akidahna jadi mal bisa dibohongan detak jantung manusia deui nah hatena jeung rasana sabab lahirna tina kebenaran jiwana jadi reus bangga
luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji Mulyana yang lainnya lahir, amin, demi kepentingan agama, negara, jeung sanes kantena, insyaallah. Tah, ieu teh manut ka Syekh Sultan anu neme di Mangkobahan. Syekh Sultan ulah disangka anjeunna teu aya naon-naonan da muslim, teu non teu hubur dunya, ninggalkeun dunya lain kitu bageur, ninggalkeun lain ninggalkeun teu usaha teu dagang, lain ninggalkeun teu berupaya, eta mah jalmi malas ninggalkeun kitu mah. Anjeunna ditinggalkeun kabeh perkara calian Allah ku jiwana teu jadi tetegenan kana eta perkara. Nu jadi tetegenan mung Allah nyalira, ari berusaha mah berusaha, ngan dina berusaha eta hate tetep hate yakin Allah nu maha ngaturna, Allah nu maha maparinna, Allah nu maha nangtoskeunana. La ilaha illallah. Bahkan ku barahan-barahan anjeunna mah Syekh Sultan disuhunkeun raksukan manteuna wae dipasihkeun. Raksukan naon pandangan toriko Syekh Sultan aya jalmi ti kampung ti kota kaya atau miskin nyuhunkeun anggean anjeunna dipasihkeun. Termasuk urang syukuran ka Allah ngalangkungan raksukan anjeunna diangge ku urang. Naon nu diangge ku urang ngalangkungan media toriko anu dinisbatkeun ka anjeunna Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani. Bapak beramal mehotaman malakiban dalam toriko naon namina? Toriko Qadiriyah. Jadi nisbat ka anjeunna widi. Itu nu ngaranna widi dipaparinkeun ka bapak. Jadi bapak berhak menyandang anggean anjeunna. Da bapak sanuk-sanuk Qadiriyah atuh anggean naon anggean anjeunna teh libasut taqwa, anggean takwa. Ari anggean takwa kalimahna naon? At-taqwa hahunna. Anjeunna Rasulullah nuduhkeun takwa teh di dieu sumberna. Di dia aya naon? Aya latifatul qalbi. Anu sok dieu sian ti kamarina ku nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawiyah, rupa-rupa. Hayang nepi proses hayang mutmainnah teh abusan ieu libasut taqwana. Kunaon? Kalimah takwa la ilaha illallah, kalimah tauhid la ilaha illallah, kalimah najah kalimah kasalamatan la ilaha illallah, sadayana kacana ku eta. Kalimah ma'rifat, kalimah musyahadah, kalimah takwa, kalimah kasalamatan, kalimah miftahul jannah ge la ilaha illallah. Buka eta buka nebarkan mana-mana. Jadi diwidian ku anjeunna urang, alhamdulillah urang kenging amalan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Maka Qadiriyah itu naon? Dinisbatkeun ka mantenna bari sekaligus ngangge naon? Dibangsakeun ka anjeunna, maka aya dia Qadiriyah. Nah, eta dibangsakeun ka bapak, dibangsakeun ka anjeunna, dibangsakeun ka mantenna, mantenna ridho karena mutabaah ka Rasulullah insyaallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah la ilaha illallah. Eta Guru Agung Bapak Sadayana, Guru Agung Ibu Sadayana, mudah-mudahan urang diangkeun di dunia diangkeun di akhirat, amin. Eta anjeunna sangat muhabbahna, nu sangat cintana ka Rasulullah. Maka pidato Rasulullah nu me parantos dilaksanakeun ku mantenna. Qul in kuntum tuhibbunallah. Hei Muhammad ucapkeun ku anjeun, tapi kan berarti ka umatna ka urang sadayana. Lamun aranjeun cinta ka Allah,
fattabi'uni sok tuturkeun kaula tuturkeun sa kaula teh Nabi Muhammad insyaallah yuhibbukumullah kage buahna cinta Allah ka aranjeun amin cinta Allah ka bapak-bapak ka ibu-ibu sabab nuturkeun Kangjeng Rasulullah insyaallah terasa papaosna di dinya fattabi'uni yuhibbukumullah kumaha daroba saloba dosa urang cipruk kunoda jeung dosa sok katuturkeun Kangjeng Nabi bener nuturkeun Kangjeng Nabi saur Allah wa yaghfir lakum dunubakum Allah buat ngahampura dosa-dosa aranjeun ti kamari Pak bade naros ka bapak ibu termasuk ka diri abdi da yamsikum wa nafsi bitaqwallah ari urang seueur dosa atau seueur taat tahun kemarin kayeuna seueur dosa rumaos seueur dosa hilap karena naon hilap ka Allah seueurna maka karena seueur mana eling sareng hilap seueur hilap ngangkennya alhamdulillah itulah salah sawios metode thariqah sok ngaku ti heula memeh ditanya geus ngaku salah ngarumaoskeun salah ti ayeuna insyaallah Bapak ngangkeun nu salaresna ayeuna rumasa gede dosa rumasa seueur noda insyaallah moal ditaros deui ke di akhirat amin eta untung sabab geus ngaku di dunya keneh ngan ngakuna tuluy bari tobat ka Allah insyaallah ya tawwabtu alaina ya tawwabtu alaina ya tawwabtu alaina teras tobat kadat anu maha seueur nampi tobat ka urang biidznillah kalayan di Gusti Allah mengikuti Rasulullah da urang teh moal megar urang teh moal kekal urang teh moal abadi di dunia kur sementara sehebat apapun kakayaan urang sehebat apapun kapopuleran urang sehebat apapun kekuatan urang tetap akan ditinggalkan ataupun meninggalkan duluan laras gitu so sanajan bro di juru bro dipantau malaya di tengah imah urang bakal ninggalkeun urang ti heula atawa urang ditinggalkeun ku itu ku dunia dua nana mesti itu terjadi itulah kehidupan dunia yang hanya sementara tapi ngalampungan akhlak pemuliaan dilalajokeun ka urang tuturkeun itulah yang tidak tertipu oleh duniawi alhamdulillah karena dia akan menolong amin coba lamun teu kaburu kabujeng maut hanya akal kabina-bina walaula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin lamun kaburu maut can tulus barang bere urang naon nu dicita-cita ku urang sok paur geus mayunan ajal ti heula datang anu mesti datang didinya ngahuleng ngaraga meneng cupa capa kana amal urang mana bawaeun urang sungkan kalitu ka di ret ka gigir ret ka luhur ret ka hanapeun ka Allah lau ahortani ila ajalin qarib lamun teh mah Gusti masihan kesempatan sakedap deui atuh waktos tangguhkeun kangge abdi pa asaddaku mesti abdi bade sedekah ka Gusti ya bade sedekah ka hamba Gusti naon anu ku Gusti dihaturkeun sebagian rezeki ka abdi bade dihaturkeun di dinya malihan mah ahli kubur di dinya henteu nyebatkeun abdi bade seueur deui salat abdi bade seueur umrah Gusti abdi bade seueur nu lain-lain tapi dahsyatna sedekah dahsyatna infak anu ieu luar biasa pa sedekah maka jalmi anu tos lebet di alam barzakh di alam kubur hanya itu karena naon ku Allah ditinggalikeun dahsyatna luar biasana fa sadaqah wa akum minas sholihin rek sedekah panginten abdi teh lamun geus sedekah maka lebet reng-rengan jalmi anu saleh la ilaha illallah eta kadinya punten sanes iklan pedah sebagai ajengan hayang dibere sanesnya punten ngobrol kieu teh bili-bili lepat gitu karena sok saalit bilih lepat lari nafsu anu lemes min sahwati hopiah milu numpakan akal tuluy akalna eta direka-reka dia eta mah biasa
cara ajengan hayang dibere naudzubillah min dari kumaha lamun bener-bener kenerangkeun petunjuk agama. Nah eta tah lamun kalah diakal-akalin eta berarti kalebet anu menutup diri. Tatkala menutup kalah salah tangkap akhirnya salah tafsir. Naudzubillahi min dari pribados alhamdulillah ngiring bingah mudah-mudahan bingahna pribados kalebet babul parhi amin. Pintu kabungah adalah pintu surga yang disediakan oleh Allah. Ibu ngiring bunga ayeuna, bapak ngiring bunga ayeuna, begitu aya rata hate bapak bunga maka pintu surga Allah terus dipersiapkan untuk jalmi nu bunga kenging berkah Allah wasilah hamba Allah anu maparinkeun karena Allah nyaeta infak wa anfiqu mimma razaqnakum. Mudah-mudahan kalau diaturkeun teras kasadayana amin. Hoyong nurutan ibu hoyong nurutan bapak hoyong ieu kajian tenang hoyong ulah ku hayalannya hayalan kumaha da bima teu acan ibu gaduh 100 rupiah artos pasihkeun we 50 rupiah ka saha ka anak yatim piatu itu sama kemampuan ibu mah gaduh 100 pasihkeun ulah angke kagok kewe suga 20.000 arek dibikeun 10.000 entos apapun ibu berarti mutaba'ah. Terus jangan ditafsirkan kudu mubadag wae maparinkeun kecil saalit-saalit lama-lama jadi bukit insyaallah bihaqqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan katurutan ku abi bapak ibu sadayana amin. Inilah akhlak mulia mudah-mudahan mangga gaduh naon bae eta mah bade diaturkeun mangga. Kumaha ada abi mah ari tanah agung mah kieu teh teu gaduh tapi kagungan kangge meser sisiuk bilih di dia aya abang teh aya sisiukan abdi sok sering ngalampung ka masjid-masjid teu aya sisiukna teh rupi-rupi kuduna mah sisiuk teh anu biasa di cepel indona ieu sisiuk teh urut kalengcet bari kana rokok aduh sok aya joro-joro tapi sanes teh dah abdi nuju nyarios di dieu mangga berbuat niatan nuhun-nuhun lamun ayeuna deket toko misalnya ieu aya sisiuk aya meser hiji mah insyaallah ibu mah katinggaleun kudu jalmi-jalmi dermawan amin insyaallah bapak-bapak ke moal kakantur misal kok padituna bade namahan manu kaditu nama ieu keramik mah teu can gerhani mah tapi sawios ayeuna insyaallah mudah-mudahan teras insyaallah ieu mengamotivasi kajalmi parantos berbuat serta motivasi kajalmi-jalmi ngoyong dina jiwana mudah-mudahan kemuliaan Allah insyaallah eta kaduana nu teu kakantun ieu kasayaan ibu kagungan keneh ibu Rama kagungan nu kagungan ibu Rama kagungan tos misah sareng ibu bumi ibu di granit bumi bapak di keramik granit kagungan ibu bumi nantos di keramik teh acan lamun teh acan di keramik bapak ulah ngantosan maot engke di keramikan luhur kuburan maning teh ayeuna cina ngaraoskeun rasana keramik kartos ti ayeuna lamun engke ngalamun saya engke ge sae tapi lebih sae teh ayeuna insyaallah itulah makna sae kana ibu sang Rama itu kalau benar birrul walidain wah saya insyaallah oke di alam barzah mantena ruhanina aya ruhani ruh idopi kan aya ruh robbani aya ruh rohmani na jiwa manusia teh aya ruh nabati aya ruh rawani aya ruh jismani ruh ruhani ibu penghantar dikir ibu, penghantar sholat ibu, penghantar bacaan Al-Quran ibu. Tatkala ibu emut ka ibu Rama ngelempeng, tapi ibu nuju dikir, tapi ibu nuju ngaos Quran, maka ruh itu tugasnya kepada ruh yang ada dalam diri ibu, ruhani yang antarkanlah. Tuluy di barengan yang sehingga bisa tembus ke alam barzah adalah ruh Rabbani dan ruh
Qudsi. Eta mah kualitasnya keikhlasan. Insyaallah ngarumaoskeun urang emut ka ibu Rama nyaahna ka urang teu aya papadana laras ari urang sadar geus dewasa geus rumah tangga hayang ngamulangkeun rasa nyaah cinta ibu. Hoyo urang ngabakna nguihkeun di jasa mulia mantena ka mantena ari ternyata ibu urang mah geus mayunan urang ari urang rek berbuat baik ka mana ari urang rek kumaha ieu nyaahna ibu kur terus jadi ingetan urang anu kadituna tuluy ka urang gelisah asa bingung asa hanyakal keras anu mengebu-gebu. Solusina naon? Solusina zikrullahi akbar. Eling ka Allah. Eling da Allah ngaturna. Allah bogana moal bisa kehalangan tatkala ibu dikir ka Allah, lalu ibu memasukkan bersama ibu. Jadi berzikir bersama ayah bunda menuju hadirat Allah. Maka dina Quran ge aya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dinya na iyyaka aya bahasa na'budu. Naon na'budu lamun surut dina ilmu sharaf atawa ilmu tasrif itu aya kalimahna mutakalim ma'al ghair. Jadi nu ngomong sarta ibu sarta bapak. So kalinya cana ka Allah bersama ingatan ibu menuju Allah cana ramah cana ibu nafa'ahu manfaat elingan ibu manfaat da mere keramik geus mal nepi ayeuna mah mere mobil ge teh nepi laras mere motor ge teh nepi ka mana iwal eling ka Allah nu Maha Kagungan sabab Allah nu Maha ngatur sabab Allah nu Maha gaduh dunia jeung akhiratna jeung sakumna semesta adalah Allah nu Maha gaduhna Allah nu Maha ngaturna. Maka tatkala ruh ibu sedang bertawajuh menghadap kepada Allah bawalah ayah bunda ibu da pidawuh Allah bidawu Allah rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mustahil bohong. Kalau pidawu Allah sudah menyatakan begitu, maka teu aya deui nu bisa mematahkan karena keterangan Allah. Sareng logika Islam kacida kahartosna ku urang. Akal manusia anu akal gorijina jalan, maka sangat bisa dimengerti ku urang. Inilah solusi dalam Islam. Baheula teu kungsi barang bere ka mah. Inget mah katinggalina hoyong anu. Aduh abdi kabayang da kitu kan ari emut kan tos mayunan urang, rasa teh urang teh salah we leres. Nu aya masalah we urang. Anu akhirna hanyakal teh itu hanyakal dikir ka Allah bageur. Dikir ka Allah manfaatna di dinya. Nah kan pidawuh Kangjeng pidawuh Rasulullah pidawuh Syekh Sultan Aulia dina kitabna fa'lam annahu la ilaha illallah. Diteraskeun kan dina ayat eta teh leres wastaghfir li dzambika. So bari nyuhunkeun ampunan pikeun dosa anjeun pikeun dosa urang oge nyuhunkeun ampunan ka Allah. Teras diteraskeun walil mu'minina wal mu'minat jeung dosa muslimin muslimat. Matak dina manaqib aya hadiah summa ila arwahi abaina wa ummahatina walikaffatil muslimina wal muslimat. Jadi itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Katos bisi kana ini mah keur usum lupa-lupa nu ieu mah bid'ah, nu ieu mah cenah sunnah. Kan rame itu. Aya ari bapak-bapak ibu mah yakin di mana diucapkeun nyunah ka Rasulullah ngiring tuluy buahna barokah. Amin. Barokahna di mana? Pertama lamun bapak ibu keur inget luar biasa ka bapak ibu ka emak bicara bapak tuluy bapak hadiah ka emak sumaila abi sahana mina wa sahana mina sebat gitu belum kami urang sadaya dulu ya urang wa ghafarallahu dzunubahuma mangga al-fatihah. Buahna pertama Allah ngalalajokeun ibu tatkala ibu sudah berbuat sesuatu yang cocok itu muwafaqah atas perintah Allah dalam Al-Qur'an dan atas perintah Rasulullah, rasana bakal aya di diri ibu. Pertama bapak ibu moal hanyelu hanya kalteuing aya plong laras plong asa geus kasalurkeun ieu teh geus kasalurkeun
nikmat teh mudah-mudahan eta yakin ciri yen doa ibu nepi ka ditu amin. Ciri bahwa ibu itu plong ku Allah mulai dihaturkeun ka ibu tenang, padahal doa mulia ibu, doa mulia bapak sampai ke anjeunna tercucuran terlimpah jadi anugerah Allah. Wasilahna ikhtiar ibu ngadamel ikhtiar dina doa ngantamer ikhtiar pintar tapakuran teras itu insyaallah. Kumaha pamika bapak nyebat radhiyallahu atau rahimahullah apa wa ghafarallahu dzunubahu. Nah, balik tergantung hati ibu di mana. Gate ibu di mana? Memetna gegetna cintana ka emak jeung ka bapa. Tatkala semakin tajam kemuliaan rasa ibu jeung bapa dina hate, summa khususan ila hadratir ruhi abi misalnya Muhammad Yakub atau Muhammad Idris atau Muhammad Ismail misal mana wa ghafarallahu kumaha anu ieu rahimahullah semakin kuat tajamnya make ragu-ragu bapak mama di atas segala-galanya sing minang kawali ka mana-mana oge jarah ka ditu ka dieu goreng ka bapak malah manfaat laras goreng ka ibu malah manfaat mata teh ku radhiyallahu anhu mangga bade ku radhiyallahu anha mangga ka ibu misalnya mangga itu mah seorang anak yang soleh ataupun solihah saking takdim wa takrim ka ibu rama dan takdim takrim ka ibu rama otomatis perintah Allah. Mana pidato Allah? Anis kurli wa walidaika ilayya masih teu diselang heula ku lain-lain. Saur syukur ka kaula jeung ka ibu rama anjeun saur Allah jeung ka anjeun urang ka anjeun teh ka Allah. Insyaallah nya punten eta mah tina berangkat tina ta'andun hate takrim wa ta'dim khususon ka hadratil umi ibu hajah ibu rahimahullah taala mangga radhiyallahu anha mangga insyaallah mudah-mudahan ulah aya mata ngaramekeun kan milih di YouTube keur di komen oh gitu insyaallah malahir tina cinta ka ibu rama insyaallah misalnya sabab dosa lagi agung lamun urang nentang ibu rama atuh padilah lagi agung lamun urang cinta ka ibu rama. Semua thariqah mengharuskan manya radhiyallahu anhu jeung para wali saeulah kan eta anu ngurus urang kan eta anu mikanya urang teu aya wates suamana teu aya papadana tak harap kembali ibu marama urang baheula keur urang misalna kan orang artos urang 20.000 dia dipasikeun sadayana ka ibu ka bapa kadang-kadang seorang ibu mah dari pasien urang kumaha kelah nyarios sagios ujang da mamaya keneh sagios ujang da mamaya keneh canang we dipujang bekal saking naon saking ibu itu tidak rela anaknya kelaparan, tidak rela anaknya kehausan, kajen makan yang lapar daripada anak lapar. Itu insyaallah bapak ibu bakal kitu sadayana ngaran ka putra laras. Insyaallah ke dijibujang bakal daya keneh mama. Itu kadang-kadang bohong. Tapi bohongna kemuliaan. Padahal anjeunna luar biasa. Tah ulah kena-kena kitu ibu teh sehingga cuek deui urang. Oh, ari menang sukses kot lewat ngarangkul balad urang ari ibu dipanurikeun nah menang sukses geuat emak bapak heula tangkep bager tangkep di dinya sok engke kakara ajak balad ari urang kapungkur keur zaman ngora keneh menang sukses menggeuat neangan balad hayu makan sama-sama hayu urang hayu ari emak teh ditong-tongatan tatkala rugi we urang kakara dongkap julupung we kana dadak emak teh julupung kana dada bapak teh tah kitu anak anu rada tongoy mah jadi kerugi wungkul datang mah teh kitu keur bungah mah ya sok tongoy we api lain nah, mudah-mudahan urang ditebihkeun tina panyawat eta amin sabab panyawat eta datangna tina naon tina hate anu naon anu bisa penyakit kitu aya hate poho ka Allah geuning ngocok dari tir ka Allah can eurak dikirna ngapilainkeun ka emakna ngapilainkeun ka ibuna can eurak dikirna karek kana wilayah logika datang karek kana akal mata teu acan neurak teu acan ngabentuk di dinya mah teu acan jadi akhlak
tatkala dikir geus kana batin wali batnihi batnan dina batin aya batina deui tembus kadinya tatkala tembus rurat reretna benten komo ka emak komo ka bapak naon bapak ya Allah ya Rahman ya Rahim dilongkapan we tembus ka bapak tembus ka emak itu tos lebet deui dilebet batin maka wali batnihi batnan ila sab'ati abdon nepi ka 7 tingkatan. Fakullu ma huwa abdon fahuwa anfa'u wa arbahu. Maka setiap pemahaman geus lebih memahami tentang pahamna semakin batin semakin paham maka orang ini akan mendapatkan bahwa pemahaman anu lebih batin itu adalah anfa'u lebih manfaat wa arbahu lebih untung. Mudah-mudahan dikir urang ngadugikeun kana pemahaman sehingga mencetak menjadi akhlakul karimah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta sadayana insyaallah sadayana semakin paham dikirna diucapkeun mangga eta langsung sae deui la ilaha illallah ngan dianggap kosong ari batinna teh hirup la ilaha. Maka dalam qadiriyah wa naqsabandiyah dikirnya itu sangat fleksibel. Di samping sangat fleksibel, sangat bermanfaatnya luar biasa. Satu dikir jahar memang perintah Allah dan Rasulna. Rasul Abdul Makultu pang Abdul nanu kaula diucapkeun ucapan kan eta kultu kaula ngucapkeun jeung wan nabiyuna min qabli jeung nabi-nabi samemeh kaula teu aya deui yaitu la ilaha illallah. Pang Abdulna nu Kangjeng Rasulullah diucapkeun teh sareng ku nabi-nabi sateu acan mantena tetep pang Abdulna la ilaha illallah. Nu sanes ge sae kalimat thayyibah Allahu Akbar kalimat thayyibah sae subhanallah sae luar biasa kan kalimat thayyibah sae alhamdulillah kalimat thayyibah. Tapi tatkala ibu mengucapkan la ilaha illallah aya salangkungna langkung sae kan afdol namina ge afdol berarti lebih utama la ilaha illallah. Naon mata disebutkan lebih utama sabab itu mengandung batin yang akan mengexit mengeluarkan semua selain Allah yang ada di dalamnya. Tatkala rek tetegenan urang kana kakayaan kapan la ilaha kapan teu aya deui nu maha kaya illallahu Gusti Allah berarti kayana urang ge hakikatna mah kersani panghaturan Gusti teu aya deui nu maparin hakikatna iwalti Allah di dinya kabeh. Lamun urang rek cenderung kana kapinteran kan la alima illallah kacanak la ilaha illallah sadayana ka bawah terus diamalkeun ku Bapak dohirna batina aya di jerona. Maka tatkala ditempelakeun deui dina ruhna aya ruh anu dibawa hirup kana elingan hamba ka Allah itulah dahsyat luar biasa. Bahkan lamun ditingalikeun kana pidawuh Syekh Sultan dina kitab Sirul Asrar tatkala dikir ruhna qalbunna semakin dalam tembus kana ruh tina ruh tembus kana sir eta mah tos lahut. Pertama dikir ngadudukeun dina mahalul ma'rifatna bakal calik eta dikir masihan pemahaman masihan penghayatan masihan kedekatan ka Allah nu kagungan bakal cicing dina tempat makrifat ka Gusti Allah. Geus dikir mah memang salat geus makrifatul ma'bud geus dikir mah di waktu salat ge makrifatul ma'bud geus dikir mah geus salat ke jalan ma'rifatul ma'bud. Sabab naon? Sabab di jerona aya zikrullah. Maka ngamarifatkeun eta hamba ku zikrullah ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah ma'rifat kadatul ibadahan sancan prak ibadah. Alhamdulillah daya dikir di jerona dikir hopi anu disiat penuh penghayatan penuh kedekatan dina jiwana. Terus keur salatna bakal aya nilai ma'rifatul ma'bud indal ibadah mengenal Allah keur salatna
teras manteng eling ka Allah, insyaallah lelewa gangguan ilusi imajinasi hayalan waham akan terputuskan, akan tereksitkan, akan keluar karena duduk kemahabenaran Allah, kemahadermawanan Allah, kemahakayaan Allah aya dina jiwa istirahat ayeuna nyaringkir nu lain, mudah-mudahan dikir urang dugi kadinya, amin. Tos tidinya marifatul ma'mun ba'dal ibadah geus salat ge marifat maka kabawa keur dagang kabawa, keur tani kabawa, keur di toko kabawa, keur susah oge kabawa, keur mungah kabawa, jadi istawa, jadi kodistawa, jadi saimbang mizanul itidalna saimbang teu kaganggu ku pedah dibere susah, teu matak ngabalieur ti Allahna, teu kaganggu ku dibere bunga, teu matak ngabalieur ka Allahna, tetep ancep, tetep lempeng, bunga jeung susah tetep Allah sandaranana, bunga jeung susah tetep Allah tujuanana, bunga jeung susah tetep Allah peganganana, la ilaha illallah. Bawa dulu ka bawa anu akhirna hate ngadorong kana hayang salat malam qiyamul lailna, salat tahajud, salat malam nu lain-lainna, ku sababaya dikir di jerona teu karasa badan menta disaksianana, teu karasa geus salat ngadoa rembay cimatana, ngarumasakeun hamba anu banget butuh ku Allahna, doana dijadikeun saksi rembay cimatana, cimata eta lain cimata karena leungit motor, lain cimata karena aya dina loket sareca juta kamari jadi aya 10.000 misalna, teu lain ceurik nu eta tapi ceurik ruhaniyah tina 10 ceurik anu rupa-rupa warna eta ceurik anu bakal jadi saksi di hadapan Allah, mayun keur nyalametkeun hamba di hadapan Allah nu jadi saksi air mata ruhaniyah eta. Mudah-mudahan sakali-kali nepi ka berlimang air mata, amin. Rasa rindu ka Allah, rasa cinta ka Allah, ceurik naon ruhaniyah eta mah Pak, sabab ruhaniyah mah hayangna balik ka Allah, ruhaniyah nurani lamun eta mah cahaya hate, puadi nyata lelembutan hate, nyata ketajaman jiwa, rembay cai matana beda lain rembay nu lain-lain, rembay detak jantungna terisi kekuatan makrifat, fi'lul qalbi ma'rifatullah, gawena hate mengenal Allah kunaon mata biasa dugi ka kitu bi quwwati dzikrillah, ku kakuatan eling ka Gusti Allah, insyaallah. Mengambil ngalangkungan silsilah puncakna silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, sallallahu wasallam Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyembah abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah si janten usus sadaya. Ibu-ibu parantos talqin sapaya atas aya tos talqin insyaallah. Mudah-mudahan sudah bilang tatkala jalmi sudah merasakan talqin dikir lain pedah abdi nafin saneh naudzubillah ieu pidawuh Allah dina Quran, bereta jalmi tos disebat di payunan Gusti Allah ku Rasulullah. Ibu mutabaah ka Rasulullah sabab dikir teh perintah Allah sareng Rasulna, lalu ibu menghadap tos menghadap disebat, tos disebat lagi di dunia. Alhamdulillah. Mana dasar kapan pidawuh Allah? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah.
Sanyanya jalma nu beat di hadapan anjeun Muhammad hakikat nama berarti beat di hadapan Gusti Allah. Sanyanya tos janji setia di hadapan anjeun Muhammad hakikat nama janji setia di hadapan Gusti Allah. Sanyanya baat di hartosan sanyanya geus jual beli di hadapan anjeun Muhammad hakikat nama jual beli sareng Allah. Saha rek rugi dalam dipeser ku Allah ku rahmat ku ridho sang ampunanana caruk mungku karam dempat moal pernah rugi insyaallah. Mudah-mudahan mah di dunia kene parang di akhirat amin. Moal aya rugi dan nu ngagaleuna nu maha kaya nu ngagaleuna nu maha sempurna nu ngagaleuna nu maha ngatur. Maka baiat itu dihartoskeun hartos janji setia ada arti jual beli insyaallah. Bapak Ibu sadayana nu hadir di dieu sedang berjalan jual beli dengan robnya, padahal bapak teu boga naon-naon ngan dipeser kudu gaduh naon-naon. Alhamdulillah sagala-galana ganti anjeunna eta mah majaj jungkul we bahasa ti anjeunna mah widi ka urang padahal hakikatna mah dicekap ku anjeunna sagala-galana bihaq la ilaha illallah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Mugi Kangjeng Syekh Abdullah Mubarak kersanya abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah si janten usul sadaya. Mugi Kangjeng Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifina kersanya abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan bil barakah ka anjeunna mudah-mudahannya musalsal margina thariqah ya istilah silsilah mudah-mudahan diangkeun kumaranna urang sadayana amin. Diangkeun janten muridna amin. Nyambung ka Rasulullah diangkeun umatna sholawat terus-terusan sholawat Bani Hasyim sholawat Nabiyul Ummi sholawat Badar diaoskeun sholawat Nariyah Kamilah tadi kan diaos kok nuju mana ngaos manatimna ngaos sholawat eta sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli salaman kan diaos sholawat Badar diaos sholawat Nabiyul Ummi diaos Bani Hasyim diaos. Mudah-mudahan sadayana sholawat ke sae insyaallah mau urang mutabaah ka anjeunna insyaallah mudah-mudahan diangkat ku mantra. Ayeuna panginten ya Allah ieu maqam husnudon ka Allah pamit teh mah anu barade urang sasarengan dia lancar mudah-mudahan abi kacana ku doa ibu kacana ku doa guru urang sadayana panginten ieu mah sakitu hatur nuhun ka sadayana wabilaula ka Bapak Haji Mulyana hatur nuhun sepuh parantos ngaturkeun naon-naon anu disebutkeun abdi sanes basa-basi tapi jelas abdi ngiring dina ka bina-bina mudah-mudahan bangga di atas triliunan dolar Pak. Ulah dianggap susah gitu nih di atas triliunan dolar di atas uang Intan Permata seluas pantai setanam pantai lautan di atas sabab ieu mah dasarna keabadian karena Allah dasar keabadian an bakal jadi bekal salira di alam kalanggengan amin. Jadi bekal kaditunan nu ngalebetan ieu masjid nadi amin. Sabab ieu nganamirkeun tempatna karena Allah. Kirang langkung hapunten usul hatur nuhun hadan Allah yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.